Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi wa rasulihil mab'uuthi rahmatan lil alamin. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa fi ardil Palestin. Aywa. Linuriyahu min ayatihi ibratan linnasi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa bu'dan. Al-hadis. Pertama-tama hayu urang sami-sami manjatkeun puja sinareung puji ka Gusti Allah anu maha suci, anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat iman sinareung Islam. Salawat miwasalam mugia tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad, oge ka para keluargina, para sahabat narauh ka para pengikutna dugi ka yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatid wal asatidah wabil khusus ka para zuriat Rasulullah anu alhamdulillah pada kesempatan ieu urang dihadiran ku Al Habib anu teu asing deui, anu sugan teh bakal miheulaan guru urang tapi masih sehat wal afiat keneh. Urang doakeun mudah-mudahan dipanjangkeun umurna sampai urang mararaot nyana hirup keneh bae, anu selalu nyajikeun lagu apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Itulah yang selalu dikumandangkan oleh Al-Habib Pandanwangi, Al-Ma'lum, Al-Ma'ruf, Al-Musamma bi Al-Habib Razzaq. Oge anu ku kaula dipihormat para kiai anu insyaallah bakal ngisi dina peuting ayeuna nyaeta Al-Mukarram Kiai Nur Saddad anu insyaallah bakal jadi besan. Oke, bakal diasiku akhinal kiram saudara kaula nyata nu teu asing deui Kiai Pudoli. Tehilap ke keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah anu di jerona aya kaula keneh dinya berarti kula ngahormat ka diri sorangan.
nu moal disebut hiji-hijina wabil khusus ka pengasuh pondok pesantren anu teu asing deui nyaeta adikula Abah Haji Entoh Tohawi Romli. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna, diberkahkeun ilmuna, diberkahkeun kahirupanana, ditambah-tambah rizkina, ditambah-tambah istrina. Amin gitu. Dahilap ka qari urang anu parantos ngalantunkeun tilawatul Quran. No insyaallah sangat luar biasa. Insyaallah bakal karasa manfaatna jaga di yaumil kiamat. Bacaan-bacaan Al-Quran anu bakal jadi syafaat ka urang, mudah-mudahan urang kabehan nu aya di dieu khususna menang syafaat tina bacaan tilawahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatul pemerintah, TNI-na, Polri-na, sipilna anu alhamdulillah pada kesempatan ayeuna hadir. Bapak Mungkoramil dan Ramil, oke Bapak Kapolsek anu mewakili barang. Alhamdulillah di sipilna Bapak Bupati oke hadir. Hadir tapi masih can dilantik di Mekah kene. Alhamdulillah Bapak Camat hadir, rohna doang. Nunggus diwakilan tadi. Urang doakeun mudah-mudahan pemerintah urang kabehan dimulai RT RW lurah datang ke presiden, urang doakeun mudah-mudahan sing asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu. Sebab kieu moal bisa asup ka surga lamun teu bener. Berarti orang ngadoakeun supaya pemerintah orang asup ka surga sarua jeung ngadoakeun mudah-mudahan pamarentah orang ben gitu. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lamun kabehan dihormat balti ini sabaraha menit kula. MC sabaraha menit? Sebab ieu mah lain deuk tausiah. Iya mah pemanasan, karena iya teh mencara acara mah acara geus gede, pemain teh kudu aya pemanasan heula. Kula mah pemanasan. Ari pemanasan mah atuh teu aya wasit. Nendang lagi bebas, kumaha kula bae. Bener teu? Pangeunah-ngeunahna lamun acara teh pemanasan. Sadatangna bae jam sabaraha ieu? Para hadirin dina penting ieu dina bulan anu mulia bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah bulan kelahiran junjunan orang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah orang hadir kabehan dina bulan kelahiran Kangjeng Nabi bener teh? Hah? Nabi orang beda kejeng MC. Nabi orang beda jeung Habib Razak. Kangjeng Nabi orang lahirna dua kali. Kangjeng Nabi orang mah lahirna dua kali. Ahmanya Kangjeng Nabi orang teh dicipta paling pertama, kemudian nates atau dilahirkan, hartina dilahirkan, nurna ditenden dina rahim nu jadi indungna nyaeta bulan Rajab. Siti Aminah nu jadi ibuna. Sareng ramana Sayyid Abdullah. Anu mana Sayyid Abdullah teh adalah seorang laki-laki tampan sangat luar biasa. Lamun lempang di jalan-jalan Mekah,
Itu gadis-gadis Mekah selalu namai, wahai Abdullah mampir dong, di sini ngopi dong. Masya Allah, cacak-cacak lamun Bapak Sekretaris Rusdi aya nu ngagerohan jahe herang mampir moal pasti mampir, tapi Sayyid Abdullah mah henteu daek mampir, terjaga dari nikahun sipah, tidak mau. Ganteng sangat luar biasa, itulah Sayyid Abdullah. Lamun Komar Gaurab tahun 90 ganteng nanaonan jeung Sayyid Abdullah. Begitu pertikahan dina bulan Rajab nikah Bu jeung Siti Aminah nikah. Jelas dong amun nikah mah ada malam pertama sok disebut honeymoon. Honeymoon bener sih? Honeymoonnya? Benernya? Malam pertama, maka disitulah nur Kangjeng Rasul dipindahkan dina punggung Sayyid Abdullah karahim ibundana Siti Aminah teng pindah. Maka Sayyid Abdullah lempang di jalanan Mekah, cak gadis-gadis, "Hai Abdullah, enak kok ayeuna mah maneh teu seganteng kamari? Kamari mah keur memeh kawin ganteng luar biasa, kok hari mah biasa-biasa saja. Lamun irung mancung orang Arab pun mancung, lamun kulit putih orang Arab pun putih, tapi aura anu terpancar itu kok kurang sih." Sayyid Abdullah bingung. Tapi anehna Siti Aminah anu tadi cantik tapi biasa bae, loba anu nandingan di Mekah pun. Begitu mandas kawin muncar sampai ditanya ku awewe-awewe atau gadis-gadis Mekah, "Hai Aminah, make skincare apa kali? Kok begitu glowing?" Masya Allah, ternyata sudah lahirlah nur Kangjeng Nabi di punggung Sayyid Abdullah nu jadi ramanaka rahimna mandina bulan Rajab, mantakan dina bulan Rajab, walaupun tidak dihususkan puasa, henteu dipikih wa yusannu saumu Rajab bahaya, tapi sok dilaksanakan puasa kulantaran menyambut bulan anu mulia dilahirkeun nur Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bu puasa. Pak puasa bangis lah ya mau ditanyakan. Maka dina bulan Rajab ieu pula lah Kangjeng Nabi urang di Isra dan Mi'rajkeun. Isra wal Mi'raj, maka dirayakeunlah penting ieu ku urang kabehan. Lamun nyaritakeun Isra wal Mi'raj, lamun nyaritakeun Isra henteu lepas daripada tanah Palestina. Nyaritakan Isra tidak lepas daripada tanah Palestina. Ada apa dengan Palestina? Karena moyang bapana para ambiya pun dititah hijrah ke Palestina. Kangjeng Nabi Ibrahim diperintah ku Gusti Allah, "Hai Ibrahim, berangkat kamu ke Palestina." Kangjeng Nabi Musa anu gagah, "Hai Musa, berangkat hijrah ke Palestina." Ada apa di Palestina? Nabi urang pun berangkat ke Palestina. Ada apa dengan Palestina? Konon katanya di Palestina ada Temple of King Solomon. Non cenah? Singgasana Raja Nabi Sulaiman. Emang kos gitu di orang Sulaiman, orang barat nyebutna Solomon. Ibrahim Abraham, Daud David, Sade, Jibril Gibran, Gabriel, Mikael, mantakan eta ngaran malaikat, orang kayak ngaranan anak orang Muhammad Mikael gitu.
Pan Mikail maksudnya jadi Mikal. Oh malaikat, oh masalah ngaranan Muhammad Mikal. Subhanallah. Pohara tanah Palestina. Ya, Kangjeng Nabi Ibrahim pernah dititah hijrah ke Palestina, di mana zaman Kangjeng Nabi Ibrahim berhadapan ke seorang raja anu sangat biadab, diktator. Itulah raja sangarna Namruz. Kenapa bisa begitu? Karena Namruz mulkuhu arba'a mi'ati sana, kerajaan 400 tahun sedunia wetan kulon kaler kidul dikuasai kabeh, karena tunduk kabeh ka raja Namruz, kerajaan Namruz. Maka raja Namruz ngaku Tuhan, Rabbun ghairi, apakah ada Tuhan selainku? Ngaku Tuhan. Sombong. Maka dengan kesombongan itulah, saking sombongna, tampillah Kangjeng Nabi Ibrahim diperintah ku Gusti Allah untuk berhadapan ke jeung raja nu diktator nu sombong. Kangjeng Nabi Ibrahim sorangan teboga pasukan ngalawan raja anu sangat gagah terkuat. Masya Allah. Akhirnya Kangjeng Nabi Ibrahim diponis dibakar oleh api. Balam Ibrahim tetanggung-tanggung 40 hari 40 malam ngumpulkan suluh nabi. Sanggeusna dikumpulkan suluh sakitu lobana, balam digedurkeun seunana, nguntap-nguntap. Menurut riwayat sebeberapa kilometer panasnya. Maka Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuneu, cas. Kaditu ka seuneu. Panas apa tiis seuneu. Pak, panas apa tiis? Cak saha tiis? Seuneu Kangjeng Nabi Ibrahim, cas balangkeun. Eta lain dalagaan. Orang-orang, hewan-hewan atau makhluk-makhluk nu beriman ka Gusti Allah sadeh nempo Rasul Allah, kekasih Allah dek dibaleum ku seorang diktator, maka timbul perasaan ingin menyelamatkan. Tampillah piit atau manuk pipitnya, manuk piit letik piit langsung neangan cai genang cai aya talaga nginum diinum, telihna pinuh ku cai. Jak manuk nu gede teh loba amat nginum, lain nginum naon tuh ngeusian cai di jero telih. Jang naon dek mareuman seuneu anu meuleum nabi kekasih Allah. Eta ku manuk diseungsirikeun sareuri manuk sareuri. Peet kira-kira bae sia peet. Jang naon hartina mareuman sono sakitu gedena nu nguntap-nguntap sakitu gedena eueuh hartian di pareuman ku cai nu aya di teli sia eueuh hartian. Cak pitet tidak peduli dengan ada harti atau tidak, yang penting saya telah berbuat. Maka eta piet hibur langsung diburakeun nya. Can datang beak. Can datang ka seuneu beak. Masya Allah. Eta piit, maka eta piit kulantaran terus nyana berusaha. Cek nu gedena teh geus capek. Henteu pokona maing mah minimal aing ke lamun pae jaga di yaumil kiamat ditanya ku pangeran, hai piit sia keur tahun sabaraha hirup? Keur tahun sekian. Zaman Nabi aing keur dibeuleum. Ya, apa yang kau perbuat? Tah minimal aing bisa ngajawab, Gusti kaulah pernah melakukan endek mareuman seuneu, tapi apa daya jak ulah maletik. Jadi jangan lihat kecilnya, tapi perbuatannya, berbuatnya itu yang perlu dinilai. Maka Allah berikan karomah ka piit. Alhamdulillah piit letik bisa ngelekeun jawara gede. Lamun nempo jawara di anu kumisna bablang berotot
gagah eleh ku manuk piit ngadu lain deng ngadu eta kumisan baplang jeung berotot bere pamajikan opat sapeting eta tidak diheesan kuat moal opat terus di dieu pindah deui jajarkeun kuat moal kuat kudu aya jeda ngopi heula eta ge lamun ngora keneh lamun geus kolotna masyaallah kumis tinggal kumis otot tinggal otot bener teh masyaallah tak eta tapi manuk piit ulah kakarak opat 10 dices dibere kuat ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mantakan hai manusia jangan sombong kamu jangan merasa hebat kamu wow punya istri 4 hebat saya nih jangan sombong masih jeung piit ge eleh eleh ku manuk piit ge itulah karomati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala eta subhanallah itu cerita Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi urang pun diperintah ku Gusti Allah Isra berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa berangkat Masya Allah indah berangkat nak dijemput ku malaikat Jibril naik buruk sehingga dek buruk teh adalah dihandapen begal di luhureun keledai atau dibalik tuh wah aya jang-jangan ulah diakurkeun ke jeung anu pernah tahun 80-an 90-an mungkin awal 90 aya gambar buruk warnana putih aya jang-jangan wajahna wajah awewe itu penipuan mun aya keneh gambar kos kitu belum di orang Yahudi kita lain kos gitu namanya wajah bukan ada wajah awewe lain buruk itu tina barkun itu adalah kilat buruk jadi sekilat sat mentakan cepet minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakedeg nu mantak sakedeng eta buruk sesuai jeung ngaranna barkun nu naekanana malaikat Jibril nu nuntuna malaikat Jibril tercipta daripada nur Kangjeng Nabi urang pun dicipta tina nur burukna tina nur nyaon teh nur cahaya tina cahaya sedengkeun cahaya itu menurut sains guari 1 detik 3000 km 1 detik 3000 km sedangkan jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ngan 1500 km teu percaya ukur ku sorangan berarti ngan setengah detik begitu cepat kan cepat nur nyaho nur cahaya nur lamun mufrad lamun tasnihana nuroni lamun jamana Anwar mantakan lamun aya awewe sok dingaranan lahir set dingaranan Siti Nur abeh okos cahaya nur berarti make mufrad hebatna di Indonesia lamun jang lalaki make jama Anwar aya awewe ngaran Anwar oh kan lalaki ngaranna Anwar teh nur jamana Anwar lamun awewe mufrad nur artina naon ai jama mah loba berarti kieu Haji Bahri ya nur mufrad berarti awewe mah kudu boga salakina ngan hiji doang ai lalaki mah Anwar kudu boga pamajikanna leuwih ti hiji setuju ieu kolot urang geus ngabejaan ngeunaheun asal teh ngaranna ieu ngaranna Muhammad Anwar til aya Siti Anwar tilo aya ge Siti Nur kadina Nur Asia nur macam-macam lah nur mufrad makena tapi lamun lalaki Anwar teh jama menunjukkan bahwanya nak kudu jadi lalaki lamun lalaki karena boga pamajikan encan jadi lalaki sebab encan jadi Anwar ieu kalau Haji Bahri doang khusus abeh semangat deh hirup subhanallah cepat limal kebal ini sudah tangannya sih nah gitulah cepat karena nur jeung nur Masya Allah lamun nyaritakeun Mi'raj panjang urang mah nyaritakeun saeutik bae yang tersirat daripada ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
al masjidil haram ilal masjidil aqsa, ti masjid ka masjid, masjid ka masjid. Maka ambil hikmah anak orang, yuk rame-rame takmirul masjid, ramaikan masjid. Masjid nak orang bangun supaya bagus, nges bangun esian ke orang, itulah takmirul masjid. Mudah-mudahan selamat datang. Alhamdulillah datang benih pemanasan itu cilik baik ulah ya jangan datang kena apaan. Takmirul masjid, masya Allah, minal masjid ilal masjid, di masjid ke masjid, yuk ramaikan ke orang. Alhamdulillah di Cilongok selalu ngabangun masjid, insya Allah, karena iya geus tereh rengsek iya pembangunan menurut abantoh hidup dirubuhkan. Mana dirubuhkan jatuh nu mantak dirubuhkan kulantaran orang beres nyen masjid, hayang nyen masjid dirubuhkan. Maksudna nu dirubuhkan nu bocorna, lain masjidna nu bocorna dirubuhkan, diberesan selalu. Kunaon ieu masjid sakitu hagana make bojeng bocor, nu mantak bocor lain kurang semen, tapi karunya ka urang Cilongok lamun teu bocor-bocor ngabangun gitu maksudnya. Sat bocor bongkar ke orang adekeun deui abeh terus kan. Itulah minal masjid ilal masjid. Nah eta lah esian ku urang sanggeusna masjidna bagus, esian ku salat, karena salat itulah sangat penting. Kenapa penting? Ibadah loba, ibadah puasa ibadah, haji ibadah. Komo haji mah ibadahna geus mahal, nungguana lila berangkat ge wasallah loba jelema. Tapi ibadah haji, ibadah puasa Allah merintahkan henteu langsung tapi melalui malaikat Jibril. Hai Jibril, bejakeun ka Muhammad titah puasa, titah munggah haji. Model hiji-hijina salat langsung junjunan orang dipanggil ku Gusti Allah, titah datang ke hiji tempat anu sangat luar biasa, tempat kudsiyah. Karena tempat anu suci dek dibere oleh salat. Kenapa Rasul diberi oleh salat? Karena ndek nyempurnakeun umatna kena sempurna, nu mantak kena sempurna kulantaran Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun surga sangat sempurna. Teu layak lamun surga anu sempurna dieusian ku makhluk anu henteu sempurna, maka kudu nu sempurna, maka diberi oleh salat. Kenapa apa dengan salat? Karena dengan salat itulah terangkum opat resep, hiji syariat, kedua thariqah, katilu hakikat, kaopat makrifat. Lamun jelema salat berarti geus ngalaksanakeun opat. Lamun jelema teu salat berarti teu ngalaksanakeun opat. Jelema nu makrifat ka Gusti Allah cirikeun salat. Jelema salat berarti makrifat. Sakitu. Masya Allah. Kumaha lalakona? Jatoriku masuk maca make tasbih ti. Loh. Delekeun lamun jelema gideung kencang tidak ka masjid geus sia mah baledog galok. Artina da baledog titah ka masjid noriko sikos kitu masjid eusian. Nah eta ngaranna noriko. Ieu. Ai hakikat salat naon? Teu nyaho kan? Hakikat salat teh adalah lamun akur syarat jeung rukunna jeung syaratna akur eta ngaranna hakikat salat sebab sah ngaranna. Toh berarti jelema anu salat make rukun syarat jeung rukun bener itu geus nyampe ka hakikat. Ari syarat rukunna anu ngaturna syariat kudu ngaji tah mondok kumaha cara ngalawudu, kumaha caina nu kos kumaha, datang ka mana ulah kieu ngalawudu saya datang ka dieu doang. Karena sempit bajuna datang ka dieu doang, kecek. Tak ieu teh henteu sah. Berarti teu sesuai syarat. Maka lamun wuduna bener, salatna bener, itu ngaranna syariat. Tah nu kos kitu lamun bener sah ngaranna, lamun ngaranna sah nu kos kitu hakikat salat. Di mana geus nyampe hakikat efekna betul kenal ka Gusti Allah disebut makrifat sekelumit kitu bae. Eta cenah urusan dina hate kudu husuk. Gua ada nanya.
Aya eueuh dina fikih watab tulus salatu bi ghairi khusuin aya eueuh. Oh, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dina pikiran orang, kita tadi budak bujurna bade amat. Rangda apa boga salakinya. Batal teh salatna? Teu batal, henteu. Cenah cak Imam Ghazali eueuh nanaonan ka situ. Deuleu Imam Ghazali bicara dina ihya itu urusanna salat thariqah ulah salat qalbu. Hate mandagan eta ke diatur met-met heulanan. Ieu mah keur nyitekeun syariat bae henteu nanaon. Allahu akbar. Sial aing pohon dari mangga sendal bagus jasa. Teu dititipkeun di leungit moalnya mudah-mudahan ya Allah mudah-mudahan ulah leungit goblok. Tapi teu batal salat mah henteu. Ya, lamun orang pikiran kos gitu begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah apa henteu? Sah, lamun sah karena tahusu wajib iadah henteu? Henteu wajib iadah henteu. Di mana tuh wajib iadah? Sah, ai sah menang ganjaran, menang ganjaran. Cak sah teu menang ganjaran, sorga geus ku kitu ge ngan handap. Handap doang, handap. Nah, iya gitu tah. Ieu mah palkah salat. Entakan digembleng terus dua bancoh ulah daek dibere perunggu dong naik seetik karena perak tak lamun sholat syariat mun menang piagam ngaranna perunggu diberena tapi lamun geus datang karena thariqah sahartina sholat dina qalbu hartina sholat qalbu itu ngajaga hate keur sholat teh ngajagaan hate supaya lempeng bahwa orang keur sholat teu inget ka kenca teu inget ka katuhu salamat dina sholatna diberena perak. Tapi lamun sholat nangges datang karena ruh nikmat yang terasa itu pialana adalah emas tah kos gitu doang tergantung anda ingin pialanya apa. Nah eta dina sholat mantakan begitu pentingnya sholat dijadikanlah momen dina bulan Rajab ngayakeun acara Rajaban supaya bagus akhlak orang supaya bagus kelakuan orang karena naon pesan nenek moyang orang kerjaman kemerdekaan. Hei bangsa, bangunlah olehmu, jiwamu dulu baru bangun baru infrastruktur baru bangun. Untuk apa infrastruktur dibangun kalau jiwa tidak dibangun? Kadituna korupsi malulu. Betul. Maka dengan pesan nata sakuma Abah Habib Rojak, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk bangunnya badan heula apa jiwa heula? Jiwa heula. Nenek moyang orang pun berpesan bangunlah jiwanya heula kakarak badanna. Maka di dieu kuari orang dek digodog dek dibangun jiwana insyaallah kiai geus datang korina ti Tanzania geus datang anu insyaallah bakal meramaikan penting ye di kaula moal panjang lebar karena tadi ge pemanasan saja lamun langsung datang langsung kula turun besi pajar kula sieun sebab lain naon lamun dianggap sieun keisukan moal ngabesan jadi intina mah mantak dilanjut henteu sieun karena besok ngabesan kalau takut kan waduh serem nih nanti ponakan saya nggak jadi nih. Insya Allah jadi karena sayanya nggak takut tapi timbul daripada mahabbah. Alhamdulillah kita jadi satu kesatuan itu ayat ngarana sunnah diiket deh jadi satu keluarga. Alhamdulillah para hadirin wal hadirat mohon maaf saya kesalahan dicukupkan sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar